rumah tangga jeung manehna ngajedog encok poho ih geus teu ka itu ngelilana hati bujangan jeung para nepi ka geus reayana bisi cemimin Pak Amil puting-puting ada ngerukat reket pokoknya tong ibur daripada ibur mending nurutan begas ngan lamun hayang aman heulaanan sapeting mah ngungsi kaditu ka imah paham balik kaditu jadi santri heula sapeting lantaran malam ini ngajet milik Aldi dan Ella untuk menghabiskan malam pertama. Musikan atuh teh. Teror gitu atuh. Hayang ongko milu jeung aing. Ih. Aram jadah. Sumawana ka pangarsa panganten. Ulah sok api budeg. Sapiraku panganten anyar teu boga duit atuh lamun panganten anyar teu boga duit nginjem heula kami toha sok galakkan di atasan kebruk lak-lakan aing nolol di mana oca ih ngaji batur mah gitu makana hirup aku rek ngaji laju naon cenah cek kajengan atuh kitu we tah naon sebabna da euceuk na ngobrol wae nu mawi abi heula atawa euceuk heula nu ngobrol abi heula yo please kalau saya dulu yang ngomong please deh menjedog abdi mah pangarsa Pak Amil sanes rek ngawurkeun ilmu sanes bade ngawurukan cukup ku hadirna pasantren di dieu cekap keur mekelan urang dieu ku kituna abdi mah sejak ngahibur Pak Amil bae ieu mah anu geus baluweng ai hajat tapi saminggu deui geus haliwu pan nya pan tatangga urang dieu pi saminggu deui ge anu geus ngalaan daun cau ya aya anu nyiksikan nyiksikan bawang aya nyiksikan wortel aya nyiksikan kentang nyieun Mustofa kumaha cek cemimin eha entin yuyun bantuan aya eta jalma bantu bisa minggunya mantak ieu urang hampura bisi pangarsa Pak Amil ngaganggu ngagagandengan kata tangga peuting ieu hampura laras kitu tah iya masa kalian rek ngahibur bae kuring mah aing ngaji mada lah di dieu mah geus cukup ku pangarsa guru urang ogenan atuh ieu kula datang ka dieu peuting ieu atuh wawanianan sabenerna mah aya eta nu miwarangna pun guru atuh hese nolak ja kahijina hese nolak atuh nu kaduana lumayan ih aya mau balik bak kami mah teu pernah narget ieu kumaha diberena lamun Pak Amil mere gede alhamdulillah lamun mere leutik kabina-bina gitu Pak Amil mentak ieu marek ngahibur Pak Amil bae nya gitu ngaran ge ceuk baluweng aya nu hajat saminggu pan teh ngaran hajat mah gede ku gedena angger jadi omong leutik ku leutikna angger jadi omong adatna teh ngaran ge jelema loba di lembur jelema hiji mikiran loba jadi aya bae eta tetangga nu teu katowel aya heeh ceuk edah hayu urang babantu ka cemimin aing mah jadi teu katowel aya nu kitu se urang silih hampura bae nya tah mentak ieu mah atuh pangarsa Kiai hampura judulna gerek ngahibur pangarsa Pak Amil anu geus baluweng mentak bisi bapak-bapak ibu-ibu nanya ka sohibul bait rada telat ngajawabna hampura maklum keur loba pikiran keur hajat mah loba pikiran atuh ieu tenda ublug ablak nepi nyu gitu tapi da teu rugi kolot ngorbankeun bebeakan nepi ka dinya sebab keur ngajajeukeun anak tinggal anak mikir ayeuna
Ada 3 komponen yang akan mengantarkan rumah tangga berada dalam kondisi bahagia. Yang pertama ada sakinah, nu kadua mawaddah, nu katilu rahmah. Dalam istilah kita disingkat jadi samara. Naon cenah? Samara. Lamun ece masak teu make samara ngeunah moal. Ulah komo masak daging, ngoseng gendot teu make samara. Ek ngeunah moal. Emutkeun. Nu kahiji eueuh. Hiji naon hiji? Tak kitu. Nyora ceuk sok bisa setruk. Tak kitu. Nu kadua mawaddah, nu katilu warahmah. Upayakan ketiga aspek itu agar rumah tangga kita diliputi oleh kebahagiaan. What's the meaning is sakinah? Naon aya ngaran sakinah? Ai ieu teh ada santri nu kawin teh geus puguh teu kudu dibejer-beaskeun deui. Ngan ieu merek ngebejaan bae kana jomblo. Aya nu jomblo aya. Parawan aya. Rangda aya rangda. Gitu. Aya rangda teh pakuwu rupi-rupi. Aya rangda Mahmud Abbas. Mamah muda baru anak 1. Mahmud Abbas. Aya deui pakuwu rangda Ruhai. Ta eta mah 30 tahun ka handap. Meujeuhna cametrok. Aya deui pakuwu rangda teh KTP. Kolot tapi pulen. Ngan karesep Mang Ipin mah lain nu KTP. Mang Ipin mah resepna teh rangda teh Hitachi. Hideung tapi cihuy. Hideung nama hideung ngan cibruy gitu. Sampe meureunnya. Ulah sote pakuwu Toshiba. Tos hideung bau. Parah eta mah. Jadi tanya ulah komo kanu geus kawin, tanya kanu can kawin, pasti hayangeun ngaran sakinah mawaddah warahmah. Ari sakinah teh Kang Aldi Neng Ela, sakinah teh adalah kebahagiaan yang menentramkan hati, menentramkan jiwa. Anu ku sakinah eta hate urang jembar, hate urang tentrem sehingga ibadah khusyuk ke Allah, rumah tangga ogenan tentrem. Sehingga rumah tangga urang ku ayana sakinah teh beuki deukeut jeung Allah Subhanahu wa taala. Da ari kaayaan rumah tangga urang jauh tina sakinah mah rek jongjon ibadah kumaha, rek deukeut ka Allah kumaha. Mantak kondisikeun rumah tangga urang dina kaayaan sakinah. Nu ngadorong jalma bisa tentrem sakinah aya aspek nu kadua naon mawaddah. Sebab hirup tentrem aya kenyamanan dina hate urang, keukeuh urang butuh ku penopang naon di dinya aya mawaddah. Naon ari mawaddah? Rasa kebahagiaan, rasa cinta anu diliputi ku kacukupan materi. Sok geura karasa ieu ku bapa. Balik ka imah teu mawa duit mah da babaung pamajikan teh. Laras kitu. Nya. Komo ayeuna usum paket. Pak. Tuh mata aing mata hayang nanya ka lalaki mah. Bu. Tuh, beda awewe mah ruhai. Ulah macam-macam ieu Pak urang, penting ieu. Lantaran urang dikepung ku bikang ieu. Are kumaha coba nyuk mi gang nyuk mi gang nyuk mi gang deh untuk ngang. Itu mi gang deui. Ieu ulah komo gelut urang ribut jeung awewe penting ieu atuh kiih we mah kabehan palid urang kabehan ieu. Mawaddah teh kebahagiaan anu didasari kebahagiaan rasa cinta anu didasari ku kecukupan materi. Laras gitu Pak.
Tapi boga harta boga banda lamun eueuh katenangan dina rumah tangga bagja moal matak sakinah jeung mawaddah kudu aya duanana laras teh. Kapan karasa ieu ku akang lamun pamajikan boga kahayang anak boga kahayang pan kumaha kasampak bapak kapan heueuh keur teu nyekel duit keur teu boga duit keur teu ka irong pimanaeun kumaha eta pamajikan atuh heueuh hareupeun mah moal waniun eta ngacaprak Pak hareupeun salaki mah moal waniun ngacaprak ngan koyoyot we bapak indit sok geura tukangeun pa salaki eta awewe pasti kieu bibirna yeuh. Pak Amil nyisirkan aing dala. Kalau mau ketawa ketawa aja Pak Amil. Bulu hidungmu lo bergetar-getar. Jangan ditahan-tahan Pak Amil. Gitu. Pak Kuwu juga boleh. Allahu Akbar. Cananon geus hayang ngompol aja. Ada kudu kamana yang anak-anak aja. Gitu. Teh calik make ampar teh. Teh calik make ampar teh. Kade sotenan lalaki lamun diuk adek jeung taneuh paku aman. Lamun awewe diuk adek jeung taneuh itu akan mempaurkan. Sebab lamun awewe diukna ada kana taneuh engke jongjoon ngaji barang hudang kacangna sirungan. Astagfirullahaladzim. Cicing Pak Kuwu kos ngarti bae. Nu kasabaraha Pak? Nu kadu 3 meureun. Matak mending ngompol heula cek jik bisi teu fokus. Nu katilu aya deui rahmah. Naon ari rahmah? Kasih sayang yang dalam jorojoy tina hate di mana pasangan hirup gede kanyaah ka pasangan hirup teh lain ningali hartana lain ningali pangkatna lain ningali komarakna tapi lillahi ta man nakaha lillah wa angkaha lillah istahaqqa wilayatallah. Aldi nunutan si eta mah saha jalma anu nikah karena Allah jeung saha jalma anu nikahkeun budakna karena Allah maka eta jalma berhak menang pitulung Allah. Hoyong ditulungan asli yuk husnun niyah aluskeun deui niat urang sing aya lillahi ta'ala dina ngajalankeun rumah tangga. Aldi heueuh ayeuna nama urang naon hate teh meureun masih keneh kapengaruhan ningali fisik ela gelis keneh ningali Aldi kasep keneh tah. Seiring berjalannya waktu manusia akan menampakkan kekurangan masing-masing tanpa didasari ku rahmah kanyaah anu jero dina hate anu berlandaskan lillahi ta'ala. Loba rumah tangga bobogohan 2 tahun 3 tahun 7 bulan rungkan laras teu mantak urang malil lillahi ta'ala. Eueuh deui jalan jalur nu ditempuh ku urang teh sejak itba ka Kanjeng Nabi nuturkeun sunnah Rasulullah nu mawi hiji sakinah 2 mawaddah 3 warahmah tah supaya urang menang 3 komponen nu eta. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan keberkahan itu? Kenapa? Karena sakinah milik Allah, mawaddah kepunyaan Allah, dan rahmah adalah sifat dari Allah itu sendiri, Rahman dan Rahim. Kumaha carana urang hayang menang 3 eta? Dekati Allah.
batuk minum keramik. Jadi tugas Ela jeung Aldi nu kahiji adalah dekati Allah. Keur naon? Keur ngengingkeun tilu aspek nu tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Keur ngengingkeun tilu aspek nu tadi. Bagaimana cara mendekati Allah? Allah geus ngalungsurkeun tanda-tanda kebesaranana melalui rasulna. Usi kandungan Al-Quran anu berjumlah 6.660 ayat. Usi kandungan Quran eta teh sakabehna disebut ayat. Ayat bimakna hiji alamat dua tanda. Lamun urang hayang nepi kana ridho Allah sing apal alamat jeung apal tandana. Da geuning abdi boro-boro reka Allah, reka dieu geh abdi ereka mana? Reka Pak Amil ka dieu panting nyaho alamat jeung tandana mah moal nepi bieu ge kasasar ka ditu tuh Pukemas bieu ge. Untung nelpon Pak Kiai Hambali, iya abdi di Pukemas atuh salah cenah ka dinya mereka naon berobat ka dieu cenah aya pelang naon tandana. Cek abdi naon tandana aya pelang saur Pak Kiai naon Riyadul Quran. Oh eta ayatna eta tandana balik deui kana Al-Quran. Wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Lamun hiji ayat geus naon konteks ayatna atanapi kecap ayatna nganyatakeun ayat berarti eta ayat teh ngadorong kana kondisi urang supaya lebih deket jeung Allah. Semakin kita berinteraksi dengan ayat, maka kondisi orang semakin dekat dengan Allah. Ayeuna rumah tangga orang lain beuki ngadeukeutkeun ka Allah kalah ngajauhan, berarti aya lengkah jeung metode anu salah. Pek rasakeun ku sararea urang rumah tangga geus sabaraha tahun. Tapi geuning hirup urang teh hayu we ngableuwing. Rumah tangga jeung manehna ngajedog encok poho ih geus teu ka itu ngelilana hati bujangan jeung para nepi ka geus reuayana nya atuh kudu kumaha cemimin ciyoyo kudu kumaha deketan Allah yang memiliki sakinah, Allah yang memiliki mawaddah, dan Allah yang memiliki Rahman Rahim. Melalui apa? Tandana. Beuki nyaho kana alamat, beuki apal kana tanda, tereh nyampe ka tujuan. Da abdi ge lamun apal mah tadi tenget keneh kana tanda naon pelang Riyadul Quran moal nyasab. Ngan lamun geus nyasab buru-buru sadar rumasa aing teh nyasab ulah mereket doang. Nyaho nyasab pepedean geus kadi ge aya meureun jalan mah nyaho aing ge jalan mah ka dieu. Jalma geus puguh salah aya nu negor nyaaheun ka batur. Ih mereket doang nyahoanan dasar kolot kalapa. Bu, iya aing nyarekan saha sebenarnya. Mohon. Jadi tugas urang teh ulah komo nu anyar akad tuh nu geus lila ge teuing geus nepi teuing encan. Teuing geus merenah teuing geus encan. Bahkan kecap ayat dina Al-Quran disebutkeun ku Allah nepi ka 64 kali. Aya anu kecapna ya ayyuhalladzina amanu, lamun urang maca ayat anu dimimitian ku seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka berarti nu maca imanna dipertaruhkeun. Imanna dipertaruhkeun. Yuk keur urang sadayana belajar, sebab rumah tangga mah Kang Aldi
lain pedah lainnya nyahoanan abdi mah nya sebab lamun ditinggal dina senioritasnya heula keneh kuring payu mah gitu. Aing kieu anak mah tilu. Jangan lihat aku anak kecil paman. Atuh aing leutik-leutik di cabakan mah gedean ieu. Mang Ipin meuni puas. Bo, ibu. Jadi nu kahiji dekati Allah. Nah, lamun urang geus memahami kana tanda-tandana, tah maka insya Allah urang moal capek rumah tangga teh, moal riut rumah tangga teh, moal loba pi omongin, pi cerewedon, pi paseaheun, pi carekeun. Nya. Moal loba picarekaneun hirup teh, sebab lamun apal tanda mah urang moal loba moal berat, moal capek, da apal tanda. Moal meakeun energi teu puguh. Kita akan fokus terus bagaimana caranya rumah tangga ini mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks Quran disebut ku anfusakum wa ahlikum nar. Gitu Aldi. Aldi? Oh, bisi molor ieu aing mah. Ya, malum saja Pak, karena ieu pengajian penting ieu sebenarnya mamehna mah teu hayangeun. Patojanya ieu teh paham balik. Kahayang panganten mamehna mah geus hayang ngabobok ceng-celengan ieu. Ieu mah kahayang Pak Amil bae anu keung ringrang boga anak bisi teu apal jalan bisi poek hate mantak manah sabarna mah nyana ge atuh tukang nasehatan batur ieu ari kawin. Ngan palebah ka anak sorangan mah kitu cadel. Karagok taradud bisi dihewaan ku minantu. Gitu. Matak nitah ka batur jeung ieu ngahaja ceu ieu Pak Amil melalui pangarsa Pak Kiai guru pribados ngahaja nitah mubalig urang jauh jeung nu viral cenah. Ngahaja ameh urang dieu bisa sedekah. Bisaeun nyana ge kitu sebenarnya mah bisaeun osok itu. Da Amil ngan pelebah anak sorangan mah heueuh kitu pahibut nya bungahnya sukanya sedihnya harunya matak lelol ngomongna kitu nya. Gitu. Mantak ieu keur saha keur Aldi sabar tenang walaupun memang Pak Amil saya menerima notifikasi dari BMKG malam ini bakal aya gempa lokal berpusat di imah Pak Amil titik gempa di kamar panganten dengan kedalaman 17 cm bisi cemimin Pak Amil puting-puting ada ngerukat reket pokoknya tong ibur daripada ibur mending nurutan begas ngan lamun hayang aman heulaanan saputing mah ngungsi Pak kaditu ka imah paham balik kaditu jadi santri heula saputing lantaran malam ini ngajet milik Aldi dan Ella untuk menghabiskan malam pertama. Musikan atuh teh. Teror kitu atuh. Hayang ongko milu jeung aing. Ih. Aram jadah. Gitu. Bo. Jadi pabelit amat barasa aing kabel. Makanya Kang Aldi dalam rumah tangga itu taroskeun kanu tos lami. Sapapaosna diajar sabar. Kiatna eueuh deui, hiji diajar sabar, dua gede hampura. Pek taroskeun kanu geus boga incu. Eueuh deui jimat rumah tangga mah hiji sabar, dua silih hampura. Eta dah mantak di tengahing perjalanan rumah tangga engke Kang Aldi tentu bakal kabuka kekurangan masing-masing ketika perjalanan rumah tangga orang ngaranna ge hirup mah ujian ieu naon cenah ngaranna ge hirup mah ujian suka bungah amis pahit laras kitu
nya beunghar miskin pinter bodoh kabeh ge ujian. Mata ketika aya permasalahan Kang Aldi jeung Neng Ela awas ya cek tadi sing bisa ngadeukeutan Allah. Manta ketika diterpa masalah aya puting beliung jeung aya bisikan-bisikan di sisi tigigir omat Neng Ela ulah main upload wae. Lamun aya masalah rumah tangga menerpa tong waka nepi ka kolot, sebab lamun rumah tangga urusan anak nepi ka kolot geus moal buah deui, kolot bakal campur tangan. Komo lamun ngaran kolot loba teuing campur tanganna, lamun kopi ninyuh kopi loba teuing susuna, leungit rasa kopina nu aya rasa susu. Rumah tangga anak dirurukan ku kolot, waras moal kolot mana atuh nu ridho nempo anak dinyenyeri, kolot mana nempo anak ridho didoli moal aya. Ulah komo anak urang bener salah ge dibela. Matak Aldi jeung Ela ketika aya permasalahan hirup kaharep engke melangkah ke depan pendak jeung masalah tong waka nepi ka kolot bawa ka payunan Allah. Ka mana? Hamparan sajadah. Ketika engkau membawa masalah ke atas sajadah, sebesar apapun masalah dia akan hilang, mengecil, bahkan menguap diselesaikan ku Allah subhanahu. Kumaha orang supaya bisa mawas diri, kenali tanda-tandana, supaya orang boga tanda-tanda datangan kanu nyaho saha fasalu ahla dzikri in kuntum la. Matak ce Pak Bu kudu bunga lamun di lembur urang aya pasantren, kudu atoh lamun di lembur urang aya kiai. Ngeresakeun Allah teh berarti kahadean ka lembur urang aya keur nyaangan hirup. Batuk gitu. Matak Aldi jeung Ela ogenan ulah eureun ngaji. Naon sebabna? Lamun rumah tangga teu dicaangan poe gitu. Cenah arek ikhtiar beres urang ngebentangkeun sajadah engke ku Allah digerakkeun hate urang tuh ka ustad anu jalma-jalma nu kapercaya anu amanah anu bisa mere solusi. Ulah waka di-upload kana Facebook, kana status WA, rumah tangga urang kabaca ku batur nu nyaah ka urangan ukur oh geuning, nu teu wawuh jeung urang baru geuning jerona mah kitu. Laras teu komo dinu hewa ka urang keprok. Laras teu Pak? Mawi upami aya masalah permasalahan bawa ka hareupeun Allah melalui hamparan sajadah. Engkau berkeluh kesah, bersujud, engkau berbisik di atas bumi, tapi suaramu sampai ke langit ketujuh. Matak dua nana Aldi gerak cacakan penting ieu gerak bawa masalah rumah tangga teh ka Allah penting ieu. Aldi panghareupna, Ela ditukangeunana. Kama qala Syahrukan. Peci baju sarungna abikeun jeung sajadahna, peci baju sarungna amparkeun sajadahna. Aldi nu panghareupna, Ela nu pangtukangna, peci baju sarungna amparkeun sajadahna. Ho 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 pake mukena amparkeun sajadahna, geura pake mukena amparkeun sajadahna. Ela bisa nuturkeun imam nu panghareupna, geura pake sajadah amparkeun sajadahna. Cacak lamun ayeuna peuting ayeuna geura ajaran ku Aldi.
amparkeun sajadahna panghareupna Aldi ditukangeun aya Ela begitu Aldi assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah yakin Ela akan merasakan ketentraman kenyamanan kebahagiaan itu engkau akan melihat seorang pemimpin satria nu teu aya bandinganna pasti cek Ela bakal naon ngomong kieu ho jungjunan langka-langka arek moal cek arek bantuan moal arek moal sok bantuan eueuh bagian langka-langka naon hese tinggal ngomong kitu wungkul arek moal ih moal cenah haram jadah santri arek moal sok bantuannya cek ho jungjunan bareng atuh jurig sing ikhlas ih sok sekali ho jungjunan sing jadi idaman nehmi bulan lan bintang kulo demen sampean ih aing mah segala bisa nyinden hayu dangdut hayu beuki qasidah tukang ati balik juara kasidahlan nya juara kasidahlan ya mah rek make gambus piano dan piul hayu ieu rek make band cabok hayu nya anu dong cerek cerek cer pak palak pak dem ting deng dem dem tumpak ping ping dedetkeun tumpak ping ping dedetkeun tumpak ping ping dedetkeun tulung dung endung endung tong hayu si ieu mah atau make naon marawis nih di pesantren masuk aya marawisnya lebih ruhai eta rame haliwu komo mah pak dong pak dong aya opak aya gemblong aya opak aya gemblong emping ngecuh cur gitu. Bo mantak ajaran sekali-kali mah ajak salaki teh pa rumah tangga urang geus lila meuni hayang salat tukangeun bapak itu ajak sekali-kali mah nya ketika bapak naon uluk salam dina rakaat terakhir assalamualaikum engkau berbalik ke belakang yang nampak bukan istrimu tapi dia adalah bidadari. Tidak mungkin Allah titipkan Ela kepada Aldi dan tidak mungkin Allah titipkan Aldi kepada Ela kalau bukan Allah tahu bahwa kalian masing-masing mampu saling melengkapi. Betul? Leres? Makana sing percaya karena takdir nuku Allah geus dipaparinkeun. Kunaon Aldi di naon dijodohkeun jeung saha jeung Ela. Kunaon Ela dititipkeun ka Aldi? Itu karena Allah tahu kalian berdua akan mampu menghadapi tantangan dan ujian dengan syarat harus dibarengi dengan ilmu. Da jalma ngaheulakeun aral teh pedah teu boga naon, Pak? Pedah teu boga ilmu. Ari nyampak mah ilmu. Nah, alhamdulillah moal aral. Nya meureun bagian keuring. Teu mata kahade ieu di samping Aldi sibuk neangan kifayah neangan apakah sesakeun waktu jeung neangan ilmu dan wajib ngaji malalaki lain awewe lamun salaki bodoh erek kumaha mimpin rumah tangga lamun salaki bodoh erek kumaha mimpin rumah tangga kalayan adil bijaksana erek nepi kumaha kan ridho Allah lamun salaki bodoh erek kumaha Kang Aldi ngadidik anak jeung pamajikan ngadidik pamajikan terutama. Sedangkan hayang bagja teh arbaun min saadatil mar'i antakuna zaujatuhu salihatan. Tugas Aldi nyolehkeun saha? Ela. Supaya naon? Supaya jadi balad, mitra, babaturan, sahabat anu nyarengan nepi kana ridha Allah. Bawalah tangan Ela sampai hari kiamat, sampai ke hadapan Allah dengan selamat. Ingatlah janji yang kau ucapkan tadi siang. Ya Aldi, saur Pak Amil gitu lain. Angkah tuka wajah tuka. Gitu Pak Amilnya. Tunduh nya. Itu nu mangeusan yuk.
Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau kepada putri saya Neng Laila Sari. Oh Ela Nur Lela apa ho? Putri saya untuk engkau dengan mas kawin orlet satu ronton. Dibayar tunai, kumaha cek Aldi, saya terima kawin dan nikahnya kepada putri bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Lamun ku Aldi kaharti hakikat eta ijab qabul saur Pak Amil teh kieu, wahai Aldi, telah datang takdir Allah kepada saya hari ini menyerahkan anak saya kepadamu. Dulu dia saya besarkan dengan sepenuh hati, dulu dia saya usahakan kebahagiaannya, dulu saya yang menjamin setiap kebahagiaannya. Setiap keinginannya tidak ada, nyaris tidak ada yang tidak terpenuhi kecuali semuanya saya usahakan. Baik itu siang maupun malam, baik hujan maupun panas. Tingali gerah eta bapak nasib bapak gerah nasib salaki cek. Neangan apakah neangan kipayah di luar gerah, peuting ku peutingna di jalan keneh, beurang ku beurangna, kalaparan can dahar. Masya Allah. Nandonkeun kabisa kanyaah kapeurih kawirang eta tugas salaki memang. Mentak lebah dieu eta pamajikan kudu taat kanu jadi saha teh, kanu jadi salaki. Kadang-kadang kumaha carana ieu salaki hayang ngabahagiakeun pamajikan, ladang naon ogenan, mobil cicilan, motor gadean, keur ngabela anak pamajikan, beurang kahujanan peuting oge kapoekan. Oh nepi ka kesang luut leet kan pi ka garing deui maingan eta aya hapuran atuh bermodalkan mobil cicilan motor gadean. Oh hirup parusing di udah gelising nepi ka gering laja-laja ubaran laja-laja. Oh pan heuh baheula mah ubar hapur teh laja diparut make minyak tanah lain. Peuting-peuting gegesrek bae gitu. Barang ditempok ku salaki, alhamdulillah aing sare jeung abri. Hah? Lain pengalaman ieu mah. Curhatan. Eta nasib salaki teh. Leres da. Dulu anak ini saya besarkan dengan sepenuh hati Kang Aldi. Hari ini dia lebih memilihmu daripada kami. Hari ini anakku yang aku besarkan dengan sepenuh hati, sakitnya adalah sakitku, tawanya adalah tawaku, tangisnya adalah tangisku. Maka hari ini dia lebih memilih untuk hidup bersamamu daripada kami. Hese capek ngagedekeun anak geus tiba masakna berbakti ka kolot, leuwih milih jeung salakina. Ketika engkau berjanji di hadapan Allah, saya terima nikahnya dan kawinnya, hakikatna saur Pak Amil teh kieu, silahkan engkau bawa anakku kemanapun engkau pergi, ke ujung dunia silahkan, ke tepi lautan silahkan, bahkan menyeberangi samudra silahkan engkau bawa. Engkau kasih makan 3 kali sehari silahkan, engkau kasih makan 2 kali sehari monggo, rek sapoe sakali kajeun airi daun mah ngan nitip amanat ti Bapak, bawa anak aing ka hareupeun Allah nepi ka salamet. Non cari cing. Maka setiap orang teh Pak boga tanggung jawab. Istri kita dia mau mengikuti kita dengan harapan bahagia dunia akhirat, tapi tiba-tiba seorang lelaki egois. Tiba-tiba seorang lelaki ingin menang sendiri, ingin dihormat sendiri, ingin dipuja sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan istrinya. Ketika seorang istri memiliki suami koret, pelit, medit, merege hese, itu adalah bencana untuk kaum istri. Istrimu bukan pembantu Pak, bukan, tapi dia adalah mitramu dalam mencari ridho Allah. Jangan engkau buat istrimu seperti pembantu yang hanya engkau manfaatkan tenaga dan kemauan keridoannya. Ingat,
Kalau istrimu mencintaimu, itu berangkat dari hati yang paling dalam. Kalau anakmu mencintaimu, itu karena dia darah dagingmu. Kalau ibumu mencintaimu, itu karena dia yang melahirkan dan menyusuimu. Tapi ketika istrimu mencintaimu, dia adalah orang lain yang menetapkan pilihan dan harapannya kepadamu, menyerahkan hidup dan matinya, surga dan nerakanya kepadamu. Jangan dolim kepada istri, karena kelak di akhirat nanti akan datang dua orang, istri dan anak kita. Ya Rabbana khud lana haqqana. Duh pangeran abdi sadaya, cokot hak kami ti ieu jalma. Saha? Salaki. Saha? Bapak. Naha? Abdi cilaka kieu gara-gara boga bapak teu peduli kana nasib anak. Abdi boga salaki teu peduli. Kalau curhat hadapan Allah pamajikan orang. Batur ngapa? Galakna diperhatikan. Abdi mah boro-boro salaki teh nitah salat ditiung ge henteu. Abdi mah boro-boro ku salaki teh nitah salat pangmelikeun eta ge henteu. Skincare ge eueuh. Hah, naon sebabna? Koret. Kok? Koret, Pak. Pak. La ilaha illallah. Kaos di leuweungnya heuy cenah. Kalau istrimu ingin cantik, modalin dong gitu. Ieu pan aing keur melaan bikang ieu. Ngajar dong wae atuh. Bantuan aing hayu. Arek dibela moal. Sok bantuan. Dong gitu. Siapnya? Pak. Allah ilaha illallah. Pokoknya mah ieu mah Pak Kyai Hambali mun uih anterkeun ka perapatan. Aing bisa dihadang ku si itu tuh. Ingin istrimu cantik, modalin. Ingin istrimu baik, ajarin. Ingin istrimu taat, cukupin. Ingin istrimu solehah, contohin. Seuri siapa? Anak aing mah di imah eraun ieu. Siap neng, sing kompak neng. Ingin istrimu cantik, modalin. Ingin istrimu baik, ya ajarin. Ingin istrimu patuh, cukupin. So gerak bapak, cukupan gerak kahayang pamajikan. Pasti soleh ngadak-ngadak. So bapak terus ngopi encan. Gitu. Makan aja, perhatikan suami. Entah dia itu sebagai PNS, entah dia itu sebagai kiai, entah dia itu sebagai kuli ngaduk, ketaatanmu bukan berdasarkan pekerjaan suami, tapi taatnya istri pada suami adalah sepanjang dia mengikat janji suci di hadapan wali dan Allah, maka seketika itu engkau harus taat kepada suami. Jangan melihat pemberian suami, jangan melihat pekerjaan suami. Walaupun suamimu kurang duit, engkau harus taat kepada suami. Walaupun suamimu tidak pintar, kurang ilmu, taat kepada suami. Sanajan salah kitu boga du, sanajan salah kitu boga jabat, gara-gara teu boga tit, eta. Kudu taat kanu jadi suami. Ulah taat berdasarkan pamerana gede. Ulah fokus karena tuntutan, fokus karena kawajiban we heula cumponan engke ge hak manuturkeun. Ketika suami istri nyumponan kewajiban masing-masing, secara tidak langsung hak masing-masing terpenuhi. Ketika suami istri menjalankan kewajiban masing-masing, maka hak suami istri terpenuhi. Tapi lamun aldikna takwa,
elak nah henteu capek hirup model gitu. Salaki soleh pamajikan bangkawarah dibelikeun ku dibelikeun anak rajun dangdan lain jeung salaki nah atuh ka mana eta dijapkeun si Puad ka Paud aya Mang Puad hampura we Mang oh ceu mah japi hewaeun asa ari rek ondangan ka majelis taklim jeung ka nyemput naon ngajapkeun budak sakola arisan sagala dipake pelembab whitening beres pelembab whitening treatment nu kadua lightening treatment nu katilu foundation beres make foundation eyeshadow blush on beres make blush on ngandelan halis rek nanya awewe ya kunaon awewe lamun ngandelan halis bari calangap tara kumaha sok gerak Pak Gojali paham balik gerak toong gerak pamajikan pasti kieu makanya itu engenya hoe eta atuh aya boga pamajikan ieu mentak anu halisna karandal tah eta teh halis konvensional eta mah nu aripis halis teh kadeuleu eta mah halis BPJS jadi eta Aldi pingin istri cantik modalin ya kali Aldi pengen punya istri cantik tapi embung ngamodalan masa iya elah harus pakai tepung sajiku cantik kagak kriuk iya Aldi hoyong dianggap raja Aldi ai panganten bisa ngomong teh Aldi tah gitu atuh bager kasep jendol oh keur ieu mah kasep minantu teh ih pokona mah ieu mah kagunturan madu kaurugan menyan bodas Pak Amil mah lemantana boga minantu teh kasep koneng ngalempereng parat ka huntu-huntu cek Aldi sial cenah aing beuting ieu ulah amba kakuring al tuh kan mayar lamun Aldi hoyong diperlakukan raja perlakukan istrimu seperti ratu elah hoyong diperlakukan seperti ratu perlakukan suamimu seperti raja ibu hoyong dianggap ratu ku salaki perlakukan suamimu seperti raja. Kenapa? Ketika ibu memperlakukan suamimu dengan akhlak seperti seorang raja, pasangan raja adalah ratu. Jika suamimu engkau pandang sebagai raja, maka pasangan suamimu adalah ratu. Oh, sok ece ngajajabkeun salaki. Heuh ka sawah mah ka mana? Ih ku aing dibedil ta budak tah. Make nanya ka mana? Iya sana aing lamun diondang 2 kali ka dia aing stres aing mah ieu. Untung aya paku. Atau budak kata kasurupan gitu nya. Oh sok eueuh ngajajabkeun salaki lamun rek indit gawe. Jajabkeun ceuk. Lamun aya pantoan nepi ka panto. Lamun aya gerbangan nepi ka gerbang. Itu ceuk. Tong waka ngoyoyot ece lamun salaki can leungit tonggongna. Nya. Ieu teh nyahoan ece mah. Anterkeun. Nya ceuk. Ieu mah cek salaki, "Nyi, hayu Pak angkat hajung." Sing hasil eueuh teu ngaliuk-liuk acan. Barora ngajajabkeun kana panto ngaliuk ge
henteu jongjon nya trika jongjon di depan baju encageun pagawean sampeurkeun salaki bapak pada damelnya nya bade angkat heueuh cek salaki kumaha cek ece cing pak sing salamet sing tiasa uih di kalayan salam silakan engkau pergi kemanapun tapi ingat jalan pulangmu hanya di hatiku. Iya gitu ce tuluy engkau raih tangannya sasalaman cing salaki cing pak cing salamatnya osok tara ajaran isuk ce sok abong gelar masalah kita buru-buru hayang balik sok geura ajaran yakin ngan heueuh ai kutara mah era kapan heueuh ai kutara mah era pasti matak Pak Amil ajaran engke menek ini ka Cemimin gitu engke ku Cemimin diamalkeun engke isuk cek Cemimin heeh kumaha cek Pak Amil pajuh leungeun aing ku sia Bu Mimin tong waka ngaleos lamun Pak Amil can ini lamun geus ngoyoyot motorna ka ditu kakadak Cek Mimin heueuh para ikutara mah heueuh ongkek kutara mah mantak ti dieu ya Aldi kudu ngabiasakeun teh kitu betul Aldi la ilaha illallah saya teh seuri leweh hoyong Aldi dianggap raja kama kola mang santri cinta ini padamu suci bagai embun di pagi hari. Kemana Pak? Oh rek dengan amplop bener. Tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Buat para jomblo, semoga Allah pertemukan jodoh yang bisa membawa dunia akhirat bahagia. Cinta ini padamu suci bagai embun di pagi hari. Tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Engkau istriku tercinta, semoga dipanjangkan umur, tetap dalam satu cinta, bersama selalu bersyukur. Harapanku hanya satu, setiamu kepadaku. Dukunglah setiap langkahku, bahagia di sampingku. Engkau istriku soleha yang selalu aku banggakan. Kemana kaki melangkah, doaku kan ku sertakan. Oh istriku, engkau
engkau ratu di hatiku, suamiku. Engkau raja di hatiku. Ai kamu balik pada nyeri lak-lakan ge heueuh. Cenah rek 3 lagu mah erek. Sabaraha lagu ieu geus? 3. Ih mah urang diuyuhan bawa ku toreknya. Ting bating. Ka pangarasa bapakku suka dana anu atuh ulah bari nyorongot. Ih. Marga. Ka pangarasa bapakku marga raja anu sabar di haturana. Nuhun Pak Arsa. Sing sehat panjang umur. Pokokna mah nu nyawer sing panjang, anu henteu teu tanggung jawab. Tapi pagu ikhlasnya. Alhamdulillah. Atuh aya ikhlas mah tambahan deui. Sumawana ka pangarsa panganten. Ulah sok api budeg. Sapiraku panganten anyar teu boga duit. Hatuh lamun panganten anyar teu boga duit nginjem heula kami toha. Galakan di atasan kebruk lak-lakan aing nolol. Kapangarasa Bapak Lurah ulah sok adeng. Pak Lurah enggal ke payun. Lamun Pak Lurah teu kapuyun mudah-mudahan balik cekek ku pamajikan. Ibu hoyong diratukan. Hoyong ibu, jangan tampilkan sifat-sifat tercela pada suami. Aldi oge lamun hayang diajenan dihormat ku pamajikan, tong nembongkeun sifat tercela. Walaupun memang dalam kenyataanana ulah komo nu kakarak tuh nu geus lila. Eueuh deui jimat keur mempertahankeun keharmonisan rumah tangga mah iwalti silihampura. Ketika Aldi ningali sifat tercela neng saha? Neng Ela oge ningali sifat tercela saha? Aldi teu kawas kamari can kawin teu wani hitut-hitut acan. Tuh. Aya geus lila mah boga anak sawanian eta. Sebab eta hitut eta di rumah tangga kabagi 3. Aya pamajikan anu wanian hitut hareupeun salaki. Eta berarti salaki geus menerima kekurangan istri. Aya deui imah salaki jeung pamajikan patemal-temal hitut. Tah eta mah geus roh harmonis teh ekstrim eta mah. Nu ulah mah salaki keur dahar palangseng hitut. Ih atuh Aldi keur dahar. Palangseng teh bari ka dapur pelep heueuh eueuh soraan ngan eta aroma kot nabrak irung. Kot Aldi nepi ka ongklek ongkol-ongkolokan nepi ka bahe sangu. Ngadahar naon atuh Ela sing dipait kieu ieu pejus. Gitu. Heeh. Ce atuh rek balik mah balik bae ce ulah sok diciwitan budak. Jadi ketika Aldi ketika engke di pertengahan seiring berjalannya waktu katembong tah kekurangan masing-masingnya
Aldi meureun naon boga rasa kacape rasa jenuh butuh istirahat kasampaku elak keur naon keur sare tong digeruahkeun ngalanjer mah keur sare butuh istirahat pan aya eta ka pamajikan anu teu gede pengertian mah dah heuh aing mah gablek salaki teh heuh kabeuki teh mundur teu wani nyarekan mah ka salaki da sieun dicabok ngan ngahariring di dapur hindung indung kepala lindung ieu aki-aki ngala belut kaduhung aing kaduhung gablek salaki kanu burut kumaha cek Aldi kuniang teh hudang bari ngadekeun simbut salawe mah 25 elak salawe mah 25 hangeun kacangang na pariuk awewe zaman ayeuna neng elak beungeut herang pondok hawuk heuh eta lamun salah kaprah dangdan sagelis-gelis tapi lain jeung salaki lain neangan ridho salaki neangan pamuji batur loba kiwari santri santriah dengein tong kitu silakan engkau berginding-ginding tapi untuk suamimu bukan orang untuk mendapatkan pahala dari Allah loba kiwari paham bali awewe ai beungeut-beungeut Korea ai cokor-cokor Afrika nya ai beungeut glowing ai beuheung hideung itu intina Kang Aldi ulah kaget lamun nempo kakurangan pasangan tidak ada pasangan sempurna di dunia ini eueuh yang ada hanyalah ketika suami menerima kekurangan istri dan istri menerima kekurangan suami itu adalah pasangan sempurna eueuh salaki sempurna moal aya eueuh pamajikan sempurna eueuh rokok wungkulnya bah nya tuh cik si abah ge rokok wungkul mantak lamun masing-masing mendak naon kakurangan ingat pesan Allah dina Al-Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Saur Allah dina Al-Qur'an ketika engkau mendapati kekurangan dari pasanganmu, hal-hal yang tidak engkau senangi dan tidak engkau sukai, jangan buru-buru marah kasaha. Ulah waka gede ambak ka pamajikan, ulah waka gede ambak ka salaki. Bisa jadi kekurangan pamajikan teh kahadean keur salaki. Naonana? Sabarna. Da syarat hayang jadi wali ge termasuk kudu sabar yang hareupan pamajikan. Ay. Ulah hayang disebut lalaki itu sabar yang hareupan pamajikan. Ari awewe teh diciptakan tina tulang rusuk. Ai tulang rusuk bentukna bengkok. Pan awewe teh diciptakan tina tulang rusuk sebelah kiri panghandapna. Manupang bengkokna. Matak awewe mah sakumaha boga ilmu ge keluar pasantren anggar be karakterna bengkok jeung eueuh deui nupang bengkok-bengkok na di awewe teh naon ieu naon min nu enak bibit ame enak bengkok ulah kumaha teh nur geus lir RT mah ngebul diaromongkeun eta salakina ge wani ngomongkeun tuh mata kunaon awak RT baregang teh lintuhnya tuh bo ulah sok ngomongkeun salaki komo mitoha ye kurang kumaha mitoha bagerna Aldi kurang kumaha mitoha bagerna Ela ye mitoha mah gampang jeung manehna nu penting jeung anak komo geus boga incu sagala jeung saha jeung incu mantak ulah sok goreng akhlak kanu jadi mitoha anggar we urang teh
ujung-ujung nama butuh kami toha, betul tak? Heeh. Teu boga duit nyalang ka saha? Kami toha. Air nginjem remen ayu mayar. Tah heueuh. Naon eta mitoha kapok nginjemkeun? Henteu. Laras teu? Nya. Ela butuh anu nyalang ka saha? Kami toha. Kamana nya mitoha? Musikan atuh teh. Ulah teh ngetang. Kamana nya mitoha? Teroret siap. Siap enggak? Awas kompak sing kompak. Sok miluan bisa sare. Kamana nya mitoha? Lain si abah rek nyot udur kota tulus. Teroret cenah. Arek nginjem beasna. Sing berirama atuh. Ya, berdinamika atuh. Sok aya harmonisasi di dinya. Teroret tuh. Aya kan tuh ka santri Bayasari itu nya. Santri Bayasari lain. Kamana nya mitoha arek nginjem beasna tuh. Angger urang teh kebutuh ka saha? Arek nitah ka caroge damani hararese ngek nginjem ka tatangga dasar wa teu boga tungtungna duaan ngabetem encak kebem ada eueuh nu bisa digayem boga mitoha mah alhamdulillah aya injem-injeman betul? Sok kolot mah kolot Aldi ulah anggut tepuguh haram jadah kolot mah kolot ya imah anak deket jeung kolot ka sampak unggal poe noongan cemimin ela ka mana minantu emak ih atuh mah geus gawe indit ting da bieu mah moal kored are ka mana kitu si Aldi kuli macul di sawah ela kuli ngore di kebon barudak arulin di galengan di baledogan ku letak curumut curumut lain paham bali aya lini tenang eta tak-takna uyag ya kolot mah kolot cik cemimin kumaha ka mana iya Aldi ka mana minta untuk emak mah geus gawe bieu mah mau karya karbon enon mak henteu rek milu ngising indit eta saha cemimin ka dapur naon ngising henteu panasaran buka tutup beas la ilaha illallah kuat muji gede cemimin naon sebabna anak aing teu kabeli beas meureun makanya incu aing sakola meureun teu sarapan heula gede kanya kolot maka incu betul heueuh cenah ge nya aing macan boga incu ieu encan cenah mun boga incu mah cenah geus boga incu leuwih nyaah cenah ka incu daripada ka anakna nya heeh maran ge loba emak loba nini daekeun di PHP-an incu atuh minantuna mah senam ka desa minantuna mah senam jongjon ka desa mitohana mah ngurus incu tingali kumaha cek mitoha begitu dibuka la ilaha illallah geuning molongpong biasa meureun can ngaliwat heueuh meureun nya tara loba omong eta kolot nyokot duit padahal mah eta menang pamere lurah eta ge BLT ditunda digigireun Magicom hayu mamang geus beurang rek ka sawah sarua indit disangkana mah ku ela menang saha menang salakina padahal menang mitoha disangka ku Aldi mah menang saha menang pamajikan padahal menang mitoha nganteuran eta anggeun poloy hai gede kanya kolot teh nanya ka urang dieu aya eueuh minantu unggal poe ngono-ongan pabeasan indung aya eueuh ulah ka nyebut eueuh entin ceu entin esih cok kom aya nung hei aya eueuh eta minantu ngono-ongan pabeasan indung ulah wakan nyebut eueuh tuh saur Pak Uwis
aya begitu dibuka ku minantu pinuh disiuk si eta mah kebenaran cenah aing teu boga beas di imah ih haram jadah teh minantu aya nu kitu aya minantu nu kitu aja bedil bu jadi lamun urang mendak kakurangan ti pasangan hirup cek Allah singsab bisa jadi naon wa yaj'alallahu fihi khairan katsira bisa jadi tina kakurangan salaki kakurangan pamajikan ladang pahala keur urang arek ti mana atuh urang menang ganjaran lamun lain tina sahabat leres teu tah geuning nu mantak mudah-mudahan diajar sabar. Tilu Aldi ulah wani-wani ngalengkah kana rumah tangga membina rumah tangga tanpa dibarengi ku doa kolot tingali dawuh Allah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan di tengah sagedengin di sagedengeun marentah Allah ngahamba ngamaha sucikeun Allah di sagedengeun Allah miwarang ibadah kamantena ulah rek ibadah anjeun kasalian ti Allah cek Allah kalanjutanana cek Allah jeung kudu bisa migawe kaalusan kanu jadi indung bapa mantak ieu urang Pak Bu Allah teh nyinggung ka urang kangeunahan kahirupan urang merenah ayeuna lain karena kapinteran urang lain karena ilmu urang tapi ieu teh kanyaah kolot tapak doa kolot nepi ka poe ayeuna urang diajenan ku masyarakat dihormat ku masyarakat aya nu dipiguru ku masyarakat aya nu jadi gegeden ku masyarakat dianggap tokoh terkemuka ku masyarakat naon ladang manehna tidak Rosalinda itu adalah tapak doa kolot naon cenah eta mah Rosalinda cenah eta teh kanyaah kolot jeung sing inget kolot teh aya tilu cek ece mah cek bapak mah tolu tarak urang kolot teh aya sing ngaranna kolot tuh yo ono telu po ono tolu hiji kolot nu jadi wasilah urang lahir ke alam indung dua kolot anu ngawinkeun anakna ka urang saha mitoha pangbageurna saalam mitoha leres teh bager nu katilu kolot anu ngalahirkeun urang tina alam kabodohan kana alam kanyaho saha guru mentak Aldi jeung Ela mun hayang bagja rumah tangga teu keueung teu salempang kudu dibarengan ku doa kolot nu tadi tilu nya kolot indung bapak urang nya mitoha urang nya guru tilu jalma eta kudu diraksa ku urang ngaleungitkeun we hidup kana tapak gawena kana tapak doana kana tapak kanyaahna tong ngarep-ngarep kabagjaan eueuh jalma sukses bisa hirup masagi tanpa dukungan ridho orang tua mata hidup duaan boga hutang ka kolot lamun rumasa teu bisa ngahajikeun kolot rumasa teu bisa ngaumrohkeun kolot setidaknya jaga hatinya jangan sampai terluka oleh akhlak dan kelakuan kita lamun sampai kolot ngalawanan sora ngomong jeung anak ku gara-gara sieun ka anak cilaka ente duaan aya kolot ngomong jeung anak kot laon sieun disenta ku anak sieun ka anak cilaka eta anak model gitu maka kolot mah ulah komo ku urang naon ulah komo kolot bener salah ge kolot mah ulah didebat
Mereka kata kolot salah make sendal cek Rasul ulah di debat. Atuh kumaha ditajong eus teuing nasibna meureun. Ya tuh naon eueuh nyaho kitu rek cilaka atawa rek eta. Ieu mah keur pada urang ngaluhurkeun ieu darajat kolot, ieu mah keur ngomongkeun darajat kolot. Andai kata nepi ka kolot urang salah make sendal sisirangan tong didebat cenah eta. Saking ku urang kudu ajrih-ajrihna ku takdim ka kolot. Nah. Laras gitu Bo tuh so tanya ka pakuwu naon tipsna naon rahasiana manehna bisa nyengcelek jadi kuwu doa kolot jadinya dalamun manehna teu takdim ka saha ka kolotna moal ditakdiman ku batur oge moal karena hidup itu sebab akibat saha nu melak eta anu ngalah eta anu panen matak yuk kita harus belajar berbakti kepada orang tua. Saking ku pentingna Allah marentah ibadah ulah kasasaha cek Allah, ulah gawe musyrik anjeun ka Allah. Nepi ka disandingkeun jeung parentah eta, gawe hade ka kolot teh ngandung harti, penting eta kolot. Ulah asa nu sorangan, ulah asa boga ilmu, sanajan hidup keluaran pesantren, ulah enggak bodoh ka kolot mah. Aldi, kucap kicep jelema nama deuleu. Gitu. Numawi terakhir kita semua memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Boga ilmu seungitkeun ngaran kolot ku ilmu. Boga harta berangkatkeun kolot umroh haji. Boga tanaga bakti anjeun ka kolot ku tanaga. Gitu. Alasan hidup keur nyumput keur naon ngaranna? Bantuan atuh. Keur ngeles gitu. Menghindari. Numawi naon nu bisa ku urang dinaonkeun, dikorbankeun, dipake bekal bakti kanu jadi kolot, lakukeun itu. Sebab kolot oge teu itung-itungan ngabiayaan anak. Aya eueuh bapak nemokeun bon catatan tilas ngabiayaan anak. Ikhlas kabeh oge keur anak. Lerasnya Pak. Tuh. Mantap. Kahade boga milik rizki sing inget kasaha ka kolot nganjang ka imah ela Aldi nu bere ka kolot nganjang ka imah Aldi ela nu mikeun ka kolot itu akan mengikat hati keduanya sing adil ai ka kolot sorangan bro-broan ai ka mitoha hese koret ulah kitu sing adil jeung ingat hidup teh boga dulur adi lanceuk kahade ulah jauh anggang nepi ka dulur teu wawuh, dulur teu patanya, dulur teu naon teu ngumpama kahade. Ela boga dulur, Aldi oge boga dulur. Lamun ela narima Aldi sepenuh hati, segenap jiwa, tarima dulurna kabeh. Ai mah ai ka Aldi nya kecida. Ai ka dulur Aldi hewa bae. Naon tuh? Tuh aya dulur manehna. Kamari si anu, ayeuna si eta. Rek pinjem duit dah pasti. Gak ada. Aldi mere duit ka dulurna hakna ieu. Ulah dicarekanan ulah dibaeudan hak Aldi ieu. Gitu. Aldi oge kudu adil ka dulur ela. Ulah sok hitung-hitungan. Sebab lamun engke carana gitu itu akan menciptakan celah kelemahan dalam rumah. Artinya jadi hirup sing bisa adil kartos Aldi ela nah mudah-mudahan selamat dunia rawuh akhirat kalayan urang ngadoa ka Allah sanes wungkul rumah tangga Aldi sareng ela tapi rumah tangga urang sadayana mudah-mudahan jadi sarana keur ngadeukeutkeun urang ka Allah Subhanahu wa taala mantak keur supaya perjalanan hidup duaan hampang sing gede hampura boh ka pamajikan, boh ka anak, boh ka dulur, boh ka tatang, heuh eta kitu. Menhirup urang neuteuli ribet, rujit. Panyakitnya darah reukeut. Darah reukeut panyakitnya. Tapi lamun urang blas merdeka gitu. Tara rujit, tara neuteuli, yakin
merdeka hirup teh moal berat moal pusing moal baluang sing gede hampura aya naon-naon mah anger we urang teh butuh ka saha butuh ka tetangga mata cek Rasul wa khulatauhu solihina cacampuranana jeung nu saroleh teangan balad batur ulin batur ibadah bersosialisasi nulung leuwih ngadeukeutkeun jeung Allah gitu insyaallah ulin jeung tukang berjamaah bakal ke bawah ulin jeung tukang ngaji bakal ke bawah ulin we jeung tukang nganjuk cemimin kemana wae aya ieu kurang hiji naon kami berjanji pasti kabawakeun teh Bang emang tah matak urang jeung balad mah teangan balad nu gede ham ame hirup urang kabawa hampang kitu nya komo jeung pamajikan komo ka salaki sing gede hampura kartos teh kita perlu belajar dari Rhoma Irama da Rhoma Irama nyiptakeun lagu ieu teh paham bali teu sagawaya ada ilham di situ nya Bu ada ilham Rhoma Irama nyiptakeun lagu ieu teh teu sagawaya aya asbabun nuzul kama qala Rhoma Irama dadang padadang 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 dadang padadang 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 aya padadang hampura padadang stop pertengkaran permusuhan pertengkaran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.